Aduh, ya damal kamana itu gaduh pada melar itu harese ada mendangan pada melantai. Nyaman takna neangan rek dahar naon beas geus beak, nanaon geus beak. Ayo mama. Mohon mamahnya. Panas-panas ke tadi ya mah. Pakai payung. Ayo iya. No, elu gawe ya bos. Gawe. Oi. Tapi nya tapi eta onam urang teh membutuhkan kene. Sakirana aku manu nyaho lapangannya. Kumanya ieu. Tarima bae kitunya. Aya kene ada. Nah, ieu teh. Dah heueuh. Ieu teh kuduna teh barari saka hari ieu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. متقين في جنة والنهار في معدي صدق عند ملك مقتدر صدق الله العليم. Nyantos neng bisa istirahat ke suami. Geus balik. Geus neng. Mana duitna? Ya gawe karena geus sapoe. Beraku geus dibere duit. Ari AA, beas geus beak. Nanaon geus beak dahar naon? Ngopi jeung ngopi wae. Duit tadi dibelikan ka kopi siga namanya. Henteu ieu mah di dapur tadi. Kumaha ek dahar jeung naon? Kayaknya dibere duit mah gawean geus dilama. Kage wae itu tadi tiket iraha tunggu duit parusing mah. Duh, eta jelema marara. Nana ta. Ayo nanda di dia. Disahanya nunjuk kalian dirinya. Nah, kade. Aduh. Nanti. Ya kade. Sip nyeri euy. Ini ayo. Tolong. Aduh. Saya nyeri teh. Aduh. Ayo lempang teh make panon coba ninggalin teh. Kurang beting teh. Bener. Kopi ibu beskin sebenarnya. Teh. Nana. Lu tadi labu? Iya. Cangkeng. Iya. Naon? Ampura ya pampura. Aduh. Mantak lagi jenggal dipakai apa ayah Dikumbah pemajikan dari hujan. Alek Pemuda RT kemana ya? Biasalah. Jalan-jalan we RT. Lain teh panganten anyar ke prikuan teh sedikit ya. Pulang. Kita ngobrol. Aduh. Ya biasa PRT ya teh. Hari strong ka imah sok harus sih wae PRT. Ada ngajak. Da kubuhay nama zamana keur kieu ngan pagawean ge hese nomor. Tah. Jadi kudu sabar sudah. Terus mah ulah loba dipikiran pun bae awe mandatna. Nu penting mah si Ujang kudu ikhtiar kumaha carana kitu nya. PRT. Gitu. Cok bisi rek dituluykeun ka mana Bang Rangkeun ulah di ingu ka pusing mah. Diceun naon ingu ka pusing manuk ingu mah tuh pas teh. Monya PRT nya. Aduh. Bade ka ditu heula nya PRT. Ayo mangga. Ayo. Kade hati-hati di jalan. Lain ieu teh kumaha keamanan di lembur urang. Aman. Bagus. Bisi kitu aya kejadian naon. Ulah kongsi kap colongan. Tenang. Oh bagus.
Hansip Benar. yang sedang viral. Benar. Viral hancur. Enak ya. Jam seberapa nanya? Jam 10. 10 naon. 10 wengi. Oh, mejeuh na berarti keliling Ngeri dia. teh euy. Geus kenaan tukang pijat di jalan sugan aya. Heeh. Nah, enak uang keliling deui. Yuk Sabab kewajiban. kade gajina naikon. Kalem THR yang di Iya. sabaraha kali lipat tadi teh. Manten urang. Tuh, Beneran. di itu lah. Yuk. Ai Gusti imah parusing. Poe ieu gawe, kudu poe ieu dimnang duit. Ada kumaha. Halo. Jangan sarepnya jelema teh. Hayeuna nahakeun ngahulang bae teh. Berparusing wa. Mani eueuh batur yang luak lieu kadi tu eueuh sasaha pengen aya nu keur ngahulang bae. Ai kitu aya naon ngahulang. Aduh, Panganten. parusing wa di imah teh. Kusah kunaon. Pagawean kakara digawe tadinya. Heeh. Menego sebab kamenta awewe teh. Adatna awewe. Da urang ngomongan bogo. Nah, yang megera mikir. Jalan mah loba. Jalan kumaha wa eta? Aya itu. Hayang wa lah. Urang mah nyaho duka mana bae. Duka eta pokona mah aya bae loba. Nya, menteh hiji wa jalanna. Jalanna. Kajeng jalan tere. Nya, leuwih tere mah nya leuwih alus wa lah. Kumaha wa? Nanti sampai keluar di beran alamatnya. Siap wa lah. Siap. Siap. Mal kaduhung. Walah, Siap baiknya. siap. Kayak keluar di beran alamatna. Datang ke imah uak. Ulah pusing. Jadi lalaki mah. Siap dabangan orang juga. Ayang boga buat di rumah tangga. Ulah belah kayak keluar di beran. Dekat mana kan? Milih. Orang mana bae lah penting tereh wa. Pada kade kapan majikan teh kumaha duk ngobrol moal. Wah, kitu nyawa nya. Ya terserah eta kumaha si anta. Ngobrol itu. Nah, terus lah teh ka mawa nya. Ya, kita suana dekat itu pun dek neang incu. Mohon lah, mohon. Yuk. Nuhun wa nya. Ke datang betawanya. Cek datang lah. Yuk. Dewa. Sampurasun. Rampes. Aya naon jang sok. Yuk dah. Aya naon jang sok. Udah ngomong ka Abah. Iya, Bah. Kumaha Jadi kurang teh parusin bahnya. pusing kunaon. Hoyong hidup tiga batu, Bah. Anu sagala aya. Inti nama hayang beungat. Mohon, Bah. Tapi dia resikona berat ya. Kira-kira nasi udang sanggup nanggung resikona. Sanggup, Bah lah. Bener pikiran heula, ulah asal sanggup bae. Udah nyesel deh. Pas lah Bah sanggup. Sanggup. Dina nyumponan syaratna. Sanggup, Bah. Bener. Udah mau nyesel. Moal kaduhung. Moal, Bah. Moal hanjaka. Moal. Tapi nya kudu bari jeung usaha ikhtiarnya. Si Ujang kudu tapak di hiji leuweung ke ku Abah dituduhkeun.
Nah, ayeuna pikeun ngenalkeun kalau aya di dituna si Ujang sareng gedena ku Abah kudu dirajah heula nya. Nuhun, Bah. Sok. Maju ka dieu. Nah, geus. Ayeuna si Ujang geus boga pamajikan acan. Tos, Bah. Ulah balik deui ka Umi Ujangnya. Langsung di dieu ka beulah kulon tuluy ngetan ke aya tatangkalan gede. Di dinya si Ujang tapak dihandakeun batu. Omat bakal lupa godaan anak. Si Ujang kudu kuat. Lamun si Ojang teu kuat ngelawan godaan anak bakal cilaka. Nah, nya Siap, Bah. geus ayeuna mah Jung keur mangkat dibantuan ku doa ku Abah di dieu, direkes ku Abah di dieu. Jung. Matur nuhun, Bah. Jung. Ayo, Sip. Oi, Ieu awat aya rezeki nya Sip. komo kopi Mas Giri. Eta tak kopi ngan ieu teh kokoloyongan. Ieu lu boga imana ka mana motor duluannya. Aduh. Sip. Ai pulah wetan tadi aman di situ. Aman. Oh, syukur. Ayeuna. Aduh, itu rek kokoloyongan, ieu lu boga imana ka mana nya motor di luar bae. Ya, teh. Udah bagus posting waktu bohong di temu jam. Ada. Woi, Sana naon? masih kau lebat. Bukan. Tolong. Ayo udah turun teh mere lampu asar. Aduh. Eteh boga gabah lu ayo. Kumaha sip. Kumaha aduh. Oh, saya teh, oi. Kebelah mana tadi koloyongna? Kembali itu juga nom, teh. Katampona awe lalaki. Lelaki juga nom. Bawa. Ayo, kontrol. Ayo, kada ya keamanan kudu lebih ketat geus ieu mah.